Bah doma gerap Arab. Reka Arab. Lain areka Arab. Gerap Araban itu doma. Oh, rek nyian korma. Astagfirullahaladzim. An korma mah teu kudu ka Arab di dieupan loba. Ai kitu hayang korma kumaha cenah? Lain hayang korma. Gewatkeun itu gerap Araban doma. Gararane ngegorowokan ti sasari-sasari tara. Oh, butuh korma ngora. Oh, nya ai butuh korma ngora mah euy kudu ka ditu atuh kudu ka Arab mah ini. Asok aya wajang naon atuh cenah korma ngora maneh teh. Lain hayang korma ngora. Gewatkeun gerap Araban doma. Karunyaeun ti tadi lapar. Oh, jang ubar. Oh, nya mere jang ubar nya euy. Biasa nama eta saya sok ngadenge cenah euy ubar kuat teh korma ngora teh heueuh. Aya nu pesen maneh ka ditu. Aduh aing kas nu boga ongkos kas nu bakal kabual we nya sabaraha ongkos ka ditu ka Arab. Raribut aing maneh masuk ngimpi. Geus we lah tong make jeung eta pesen. Lin hayang korma kudu ka Arab. Gawatkeun. Tu gerap Araban doma. Kita tadi hayang gogorowokan geus gararaneng aing mah. Geus teu kuat ngadengena oge. Geus teu kuat meureun lapareun kita tadi. Aing mah mun bisa mandak ku urang aek di Paraban. An itu tuh etana hesek naik ka ditu teh. Karunya gawat Paraban itu geus lapar. Jang ubar ge da hese atuh nya maneh kudu ka ditu. Maneh rek ka ditu atuh kumaha eta teh teu pararuguh. Maneh rek ka Arab. Lain ka Arab we. Haye ka Arab. Sanu ka Arab. Gerap Paraban doma. Nyiar korma ka ditu da. Oh, ai korma ngora mah da anger bisa pesen oge meureunan atuh. Make kudu rek ka Arab maneh. Pesen we atuh. Hain we ka Arab. Bisa nu aya ka Arab. Nyata ka Arab. Tu gawatkeun gerap Paraban doma. Geus gogorowokan hayam kana ceulina ge geus gararaneng teu ngareunah ngadengena ge. Di sasari tara. Korma ngora maneh teh kala amek-amekan ijinan ai boga duit mah karijig rek ka Arab atuh kala amek-amekan kitu. Jijig rek ka Arab mah. Ling ka Arab. Gawatkeun Paraban doma. Hara resep pisan anu saliwang. Mabaleg. Gitu. Rek ka ieu cenah euy butuh eta korma ieu teh cenah ngan ngora jang ubar meureun jang ubar nanaon atuh jang ubar kuat anu pesen meureunana. Jadi bieu teh cenah rek ka Arab manehanna teh. Ai boga duit mah karijig make jeung amek-amekan. Da manehna mah kitu si amu mah teh kop kahulag. Sok rada punungan. Ai boga duit mah jig we rek nyiar korma ngora da sabutuh sakumaha satoronton atuh butuh 2 siki. Lieur si ambu mah. Pira ku butuh 2 siki make jeung kur rek init ka Arab pesen we atuh. Wah ngan pimahalunya euy heukeun we lah. Kuduna pesen kanu ka ditu. Pesen amu lah tong make init-init ka Arab maneh teh. Kalau ngimprit gitu, udah teu mungkin atuh nyiar ieu gara nyiar korma ngora ukur 2 siki makalah init ka Arab ka ditu mah mungkin. Wah, bisa geus we pesen ke aya anu ka Arab pesen. Mun ai butuh deui korma ngora mah. Lieur si amu. Teu jeung ieu teu make otak. Wah nya butuh korma ukur 2 siki ka Arab maneh kudu init. Pesen we atuh make otak saeutik mah lieur ah.